Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Pratama dari kelas 11 R2. Sini saya akan menceritakan carpon tentang hirup di leuweung. Dina hiji poe di hiji desa leutik anu aya di pinggiran leuweung. Hirup hiji budak lalaki ngaran Dedi. Dedi teh budak nu tumuwuh di tengah-tengah alam, di mana gunung, leuweung jeung lawang teh geus jadi bagian tina hirupna. Sanajan hirupna sederhana, Dedi teh boga rasa cinta anu gede ka alam jeung urang sakuliringna. Dedi boga kabiasaan unggah-unggah ka alam, unggal poe anjeunna sok ngider-ngider ka leuweung, ngumpulkeun bahan-bahan kadaharan anu bisa dipake di dapur, sapertos daun-daunan jeung buah-buahan leuweung. Tapi poe ieu teh beda dina waktu Dedi keur ngider-ngider di leuweung. Anjeunna manggihan hiji hal anu aneh, hiji kotak kayu anu geus katingali heubeul sareng karatan. Naon ieu, cek Dedi bari ngadeukeutan kotak eta. Anjeunna ruas sabab kotak eta katinggalna teu biasa. Kotak kayu eta katingali siga kotak harta karun nu teu acan kabuka. Dedi ruas pisan sareng ku rasa penasaran anu gede. Anjeunna ngupayakeun pikeun muka kotak eta. Anjeunna ngalakukeun eta bari ati-ati. Henteu hayang kotak eta rusak saatos sabaraha menit, kotak eta akhirnya kabuka jeung di jerona aya hiji peta anu digambar dina kertas heubeul jeung sabaraha benda aneh teu bisa dipahami ku Dedi. Peta aneh ngarahkeun ka hiji di tempat di tengah leuweung nu sakitu jero na nepi ka henteu pernah dikunjungkeun ku desa. Dedi ngerasa yen ieu teh hiji tanda anu kudu diturunan. Anjeunna mutuskeun pikeun ngajajah di tempat anu aya dina peta eta. Sanajan teu jelas naon anu bakal kapanggih samentara eta di kampung indungna Dedi. Nyi Enah ngarasa kuatir anaking teu balik-balik ti leuweung. Nyi Enah ngalaksanakeun ritual sareng ngadoa pikeun keselamatan anakna, sebab manehna terang pisan yen leuweung teh bisa jadi tempat anu bahaya lamun teu hati-hati. Dedi terus ngajajah leuweung kaliwatan hutan anu beuki lebat jeung jalan anu sempit. Anjeunna ngajauhan jalur-jalur biasa, tapi peta eta ngarahkeun ka tempat anu teu pikanoh saatos sabaraha jam. Dedi tungtungna nepi ka hiji tempat anu luar biasa. Teu teh tempat anu di hijina aya batu-batu gede nu kawas ngawahun hiji tempat ibadah kuna. Dina tengah-tengah eta tempat aya hiji batu anu katingali beunang dibuka. Dedi henteu ragu deui. Anjeunna ngahontal batu eta sareng ngabukeun eta di tina tempatna. Di hadapan batu eta Dedi manggihan hiji benda anu beda pisan ti naon wae anu kungsi di panggihan eta teh hiji batu akik anu bersinar sareng ngaluarkeun cahaya anu aneh. Dedi ngisara bingung tapi diisi sejen. Hateuna ngerasa aya hiji tarikan anu kuat pikeun nyekel batu eta. Tiba-tiba suara misterius
ngadengekeun di jero leuweung anaking tong candak eta batu sora eta nyarita. Jadi langsung ngatung bari ngerasa gugup anjeunna teu terang ti mana sora eta asalna, tapi sora eta teu tiasa dipungkir. Tuntungna sora eta ngajelaskeun yen batu akik anu aya dihareupeun Dedi teh menghareupeun batu pusaka anu pohara kuat. Batu eta tiasa ngendali alam. Sareng nu boga batu eta bakal boga kawasan anu luar biasa. Tapi lamun salah ngandalkeun batu eta bakal ngasihkeun bencana. Jadi ayeuna jadi bingung anjeunna terang yen ieu teh tanggung jawab anu gede. Tapi di sisi sejeun Dedi oge sadar yen ieu teh hiji kesempatan anu teu datang salawasna. Anjeunna nanya ka sora eta, naon anu kadang kuring lakukeun? Sora eta menjelaskan yen anu paling penting nyaeta dipikeun ngejaga batu eta ti tangan anu salah. Batu ieu teh bagian tina warisan leluhur urang, kudu dipake palayan wijaksana. Sora eta ngajarkeun. Jadi nu hatena geus bingung mutuskeun pikeun balik deui ka desa. Anjeunna ngangkat batu akik eta kalayan hati-hati jeung nyimpenna dina tasna. Saatos sabaraha jam anjeunna balik deui ke kampung anu ngamimitian janten kucing wa jeung ngadau yen anakna geus lami teu balik. Saatos balik Dedi ngadugikeun ka indungna ngeunaan batu eta jeung peringatan sora misterius anu anjeunna pendak. Nyi Enah ngarasa syukur yen anakna slamet, tapi oge sadar yen hirup Dedi bakal robah saatos ieu. Batu akik eta henteu ngaukur ngajanten Dedi hiji jalma anu istimewa, tapi oge ngajantenkeun anjeunna hiji jalma anu kudu ngaharepkeun tanggung jawab anu agung. Jadi sadar yen alam jeung leluhurna terus ngejaga hirupna, sarta ayeuna manjingna kudu ngejaga batu eta tina jalma-jalma anu boga niat jahat kalayan hati-hati. Jadi bakal neruskeun hirupna ngajajah alam, tapi oge ngaharepkeun tanggung jawab anu anyar. Carpon ieu mengandung moral penggunaan tanggung jawab, menghargaan alam jeung mingakeun kamampuan kalayan wijaksa. Mugi carpon ieu tiasa inspirasi pikeun anjeun. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.